Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai barudak, kumaha daramang? Dina dinten ieu tepang sareng Bu Eni dina raraga diajar bahasa Sunda. Ibu ngemutan ulah hilap kanu protokol kesehatan nyaeta 3M. Hayu urang ngawitan bejaja tapi ulah hilap urang ngadoa heula supados lancar dina diajarna. Ngadoa ngawitan. Ngadoa rengsek. Barudak dina dinten ieu urang diajar bahasa Sunda dina nyaeta hirup sauyuna. Tujuan pengajaran kahiji siswa bisa maca dongeng kalawan lentong nu merenah. 2. Siswa bisa neangan istilah hubungan sesobatan tina teks dongeng. 3. Siswa bisa ngaregepkeun eusi dongeng kalawan daria. Tah tadi urang parantos maos nyaeta tujuan pengajaran ieu. Ayeuna urang kawitan kanu materi nyaeta naon dongeng nu ngeunaan dongeng. Ayo urang sasarengan ngabahas ngeunaan dongeng. Dongeng nyaeta aya terang teu dongeng. Dongeng nyaeta carita rekaan anu kaasup kana salah sahiji karya sastra dina wangun lancaran atawa prosa. Aya 2 rupa wangun prosa, nyaeta buhun jeung prosa modern. Dongeng kaasup kana wangun prosa buhun. Contona wangun prosa buhun liana salian ti dongeng nyaeta saperti carita wayang, kuninga wayang. Nah, sedengkeun contoh karya sastra dina wangun prosa modern nyaeta saperti carita pondok atawa carpon jeung novel. Salah sahiji ciri anu utama tina dongeng nyaeta caritana anu pamoalan atawa teu kaasup akal, saperti aya sato atawa tutuwuhan anu bisa ngomong. Pananya sato tiasa nyarios, tutuwuhan nyaeta naon? Petatangkalan manya tiasa nyariosnya. Tapi justru kusabab caritana pamoalan dongeng sok dipikaresep ku barudak. Nah, tadi hidep panginten atos ngaregepkeun anu tos dijelaskeun ku ibu. Nyaeta aya dongeng kaasup kana wangun prosa buhun. Kuninga buhun? Buhun nyaeta baheula kapungkur. Aya contona nya dina dongeng buhun teh nyaeta sapertos dongeng sakadang kuya, sakadang monyet. Pan pamohalan piraku monyet tiasa nyarios, kuya tiasa nyarios, pan teu tiasa nya anu tiasa nyarios mah nyaeta manusa. Tah eta nu disebat dongeng. Tah geuningan barudak, dongeng teh seueur macemna nya. Geuning rupa-rupa dongeng teh seueur. Dongeng sasatoan nyaeta dongeng anu palakuna sasatoan sarta paripolahna dicaritakeun kawas jelema. Upama bae bisa nyarita jeung ngagunakeun akal pikiran, contona dongeng-dongeng sakadang kuya jeung sakadang monyet atawa dongeng-dongeng sakadang pecang. Nu kadua aya deui dongeng sasakala atanapi legenda nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun asal muasalna kajadian hiji tempat, barang sasatoan atawa tutuwuhan. Contona dongeng sasakala Situ Bagendit, sanu atos ka Situ Bagendit jeung sasakala Talagawarna. Katilu dongeng baban. Naon dongeng baban teh atanapi sage nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun kajadian atawa jelema anu ngandung unsur sejarah. Upamana bae
Timun Santang tah nuju ayeuna filmnas aya dina TV-nya nya jeung dongeng Prabu Siliwangi eta teh sejarah urang Jawa Barat. Nu kaopat dongeng kahirupan jalma biasa atanapi parabel disebatna nyaeta dongeng anu geusina nyaritakeun jalma biasa. Contohna dongeng Si Kabayan. Terang Si Kabayan pasti geuningan. Anu kalima nyarita para nabi atanapi wali nyaeta carita anu eusina patali jeung kapercayaan masyarakat kana bangsa lelembutan atawa hal-hal anu gaib. Yen carita para nabi wali ngan saukur dongeng anu mangrupa carita rekaan. Upamana bae ngeunaan ka kasaktian jeung wawasen para wali. Tuh salajengna nu kagenep. Pamuk teh nyaeta dongeng anu nyaritakeun kagagahan atawa kasaktian hiji jalma. Tur biasana patali jeung tokoh atawa kajadian sejarah. Anu katujuh dongeng pieunteungeun nyaeta dongeng anu eusina mangrupa toladan pikeun manusia. Bisa dongeng sasatoan, dongeng jalma biasa jeung sajabana. Tah eta barudak rupa-rupa dongeng anu tadi ku ibu tos diaoskeun. Ayo ayeuna urang ngadangukeun carita dongeng Sakadang Peucang Nulungan Puyuh. Parantos naos caritana? Ayo urang sasarengan. Sakadang Peucang Nulungan Puyuh. Aya puyuh sajodo nyayang dina pare di tengah-tengah rumah. Harita parena ampir arasak. Sakedeung deui pibuateun. Ari anak puyuh laleutik keneh can bisaeun lumpat. Boro-boro hiber. Unggal poe puyuh teh lupa. Wae aringgiseun anakna kaburu kapangit kudu dibuat. Hiji mangsa waktu puyuh nu keur susah jeung saredik teh neangan hakaneun keur anakna di sisi rumah. Prok papanggih jeung peucang. Puyuh mah kacida atoheunana. Panggih jeung sato nu dikira-kira bisa dipentaan tulung ku manehna. Peucang mikir, neangan piakaleun keur nulungan puyuh. Sanggeus manggih akal, Peucang nanya, kira-kira sabaraha poe deui anak sampean ni sahiber? Saminggu deui ge tiasaeun tembak puyuh jago. Ari pare dipibuateunana iraha cenah. Wartosna mah 4 dinten deui ditanyana. Keun ari kitu mah ceuk Peucang tenang. Tah saatosna itu dina poe kahiji kumaha teh rek dipibuateun. Peucang geus aya di dinya nyumput di nubuni. Barang rek brek pisan dibuat, Peucang ngelol tina panyumputanana. Atuh jelema-jelema nu rek dibaruat teh kaganggu. Lain digawe kalah ribut sing arudag-udag Peucang. Budak-budak Peucang. Ari Peucang lompatna teu jauh ti rumah. Ngan teu ngaliwatan kana sayang puyuh. Sapoe eta jelema-jelema teh mudag-mudag Peucang. Ngan Peucang teh teu katewa da puguh pinter. Tah barudak pangeuna teh tos ngaregepkeun dina dongeng tadi Peucang nulungan puyuh. Teu urang ge bila mananya urang teh nulungan batur pek tulungan, tapi upami saatos ditulungan ulah hirap urang teh kedah nganuhunkeun ka
Tah saatus kitu mangga upami tos diregepkeun tadi tos ngartos pek jawab pananya nu ayeuna ku ibu bade diningakeun pek pananya ieu dijawab ku hideung sing leres nya saratana sing sae tah mung sakitu panginten materi ti ibu Eni mugia hidup sing janten murangkali anu soleh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.